masyarakat aya kali ngulon ngetan ta eta mah bakalna eusikna tah eta mah teh caina getih. Perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DBI, Amerika moal ka DBI. Eta jang perang saha? Kakakna bakal ngebunuh adina, bapak bakal ngebunuh anak, anak ngebunuh bapak, emak dibunuh, dulur dibunuh, pemerintah ngebunuh rakyat, rakyat ngebunuh pemerintah. Eta kolot baheula mah kos kitu meureun perang saudara bicara kurang. Ya cirikeun bae bakal dijieun ge kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge. Asal geus nyambung Madura, Jawa, Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun hilang ngabangunan puluhan tahun. Nah, eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa, saling membunuh. Eta mah ciri dawa. Berarti perang saudara anu bakal nyaan. Itulah kalau eta nyahoan dia tetap fitnah teh dibacakeun Kanjeng Nabi mah nyaritakeun dia. Engke bakal kasratu ala zina anak zina loba jasa bakal. Nagara ge dipimpin ku anak zina, imam masjid ge anak zina. Tah kitu dicaritakeun ku Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus. Terus jika cerita ala kadarna doang fitnah kabelah dina fitnah tina televisi, fitnah tina HP, fitnah tina gitu komputer dan lain sebagainya. Engke bakal ditambah deui. La ilaha illallah. Kanjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa. Sebab umat ieu awalna ma'asiyah lungsur langsat rarati tapi di akhirna balauha loba balai loba fitnah gitu. Saur Kanjeng wa taji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah watlu ba'duha ba'dan nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Oi, ieu mah bakal anu. Oi, bakal anu. Tapi teh geus diomong-omongkeun. Jadi dibeja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nang ti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun kadeng bae. Engke masih lalaki jadi bikang jadi lalaki. Eta bahasa kolot baheula. Ya lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki, hartina lalaki kos awewe kos lalaki. Mulai tek kebel buk panjang awewe lalaki bukna panjang, awewe bukna para rendek. Eta omongan kalau teh nyata aja. Nyata. Mungkin masih pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake, lalaki awewe wari. Kaos sapake, celana sapake, atuh sepatu sapake, geus sapake teh malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tebakan lagi tebigan juga jahat. Lagi tebakan aya ada laki. Oh bener laki. Barang turun teh aya susuan. Tuh salah dia barangnya. Saya tak ada tebakan non kolot baheula bisa engke mah di sawah ya. Eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik artinya mah di sawah tangkal listrik ge lain tangkal pare orengan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti engke mah jelema dagang teh dagang imah sia imah didagangkeun dipikir ku urang mah digotongan imah lain atuh dijieuna imah teh kolot baheula nyararata masyaallah luar biasa. Engke mah partai nyaritakeun partai loba, engke bakal sautik ke akhir bakal loba deui, partai ke bakal sautik deui ke bakal loba deui. Itu bararagus mah bagus lah kabeh makin kali itu makin jore bae diletikeun jore dibeobakeun jore. Kolot baheula geus ngomong kieu. Segala rupa ke siram geus aya kali mujur ngulon sama caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih sama menyainya.
Namun engke bakal pemerintah jin kali ngebat kulon ket wetan ka kulon eta teh engke eta mah lain jang cai biasa eta mah lain jang nyayan sawah lain jang nyayan rumah lain jang nyayan masyarakat tapi utama bakal geti eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau lah mata pulau cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta dicerita geus moal beres. Mungkin mau Pulau Jawa jeung Sumatera nyambung, Madura jeung Pulau Orang nyambung, juga bakal aya jalan ngebat, lempeng, bahasa kolot mah baheula eta kitu orang tol eta kuari. Eta janyara rata, eta nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang sareng Pandeglang, eta nyambungnya itu antara urang jeung buta diceritakeun anggar. Aduh, kalau sejarah kan, Pulau Cangkir, nyambung, kuali nyambung. Nu jualan imah geus loba, tol geus aya, nyara rambung, bakal disambungkeun deui atuh itunya kurang ieu Merak itu Sumatera, bakal aya tol terus sabada eta bakal jin kaling ke omongan tol baheula tah. Kalau geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura engke kakarak aya kali ngulon ngetan ka eta mah bakalna eusikna tah eta mah teh caina getih. Perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI, Amerika moal ka DDI eta jang perang saha? Kakakna bakal ngebunuh adina, bapak bakal ngebunuh anak, anak ngebunuh bapak, emak dibunuh, dulur dibunuh, pemerintah ngebunuh rakyat, rakyat ngebunuh pemerintah. Eta kolot baheula mah kos kitu kau meureun perang saudara cara kurang. Ya cirikeun bae ge bakal dijieun ge kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge. Asal geus nyambung Madura, Jawa, Pulau Jawa jeung Sumatera ge bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun gila ngabangun puluhan tahun. Nah, eta ge bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa, saling membunuh. Eta mah ciri doa. Berarti perang saudara anu bakal nyan. Itulah kalau eta nyahoan dia tetap itna teh dibacakeun Kanjeng Nabi mah nyaritakeun dia. Engke bakal kasratu wala zina anak zina loba jasa bakal. Nagara ge dipimpin aku anak zina, imam masjid ge anak zina. Bakalna imam Jumat anak zina, di kantor-kantor anak zina, menjadi presiden ge anak zina. Kanjeng Nabi bakal kos kitu maknya, henteu maknya aja kuari anak zina mah lulu atuh. Pertikahanna atuh teu bareres, pandeurun jadi anak zina geus puguh nu zina nama kuari ge doa jasa masalah. Bab anak zina ngaji Quran bagus, kuari jadi imam, atuh geus mulai disabab paraha musola mah anak zina. Masalah ngan eta ucapan Kanjeng Nabi bakal kos kitu. Di akhir zaman teu bakal loba anak zina, nu mingkin salat di anak zina, kantor anak zina, presiden ge bakalna anak zina. Tajihu kita nun yaslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku saware umat ka saware deui. Ge bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan. Pemuda geus mabok, kuari mah ningkat deui lain na eueuhan mabok teh. Budak SD mabok. SD mabok terus mararabok karusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae. Mungkin serangan Amerika, mungkin serangan pokoknya mah gitulah keayaan anak. Mabok, jelema lain makin rewet. Tangkap kuari. Ditangkap hiji, tumbuh 10. Tangkap hiji, tumbuh 100. Tangkap terus saya. Kita Indonesia merabuk pohara jasa. Mabok identik jeung zina. Mabok zina, judi. Terus dari bakarin bakal lomba judi riba Kanjeng Nabi kasratur riba kemang kuari mamugah haji kayak gitu kuari mamugah haji kayak gitu berarti kan main riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba mantap eta teh geus loba-lobana riba engke urang kumaha teh haram gitu cukup nyopot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar minum tidinya silakan. Ayolah tajiri sitanun yasru ba'duha ba'dan bakal datang dari geus diomongkeun tajiu sayati Kanjeng Nabi tah kuari urang tahun 2000
Jasa naon diucapkan ku Kangjeng Nabi di tahun bangsa 1400. Maka kadina taji'u fitnatun, datanglah fitnah kayak kulul mukmin cek jelema mukmin sana hazi sakaura. Aduh asana bahaya ya bahaya ya bahaya. Engke tumatan kasih pulas. Engke taji'u fitnatun, datang deui fitnah kayak kulul cek mukmin asana fitnah ieu bahaya mahalihi hazi. Aduh asana ieu bahaya mah ieu. Selalu gitu baik. Wari baik wari. Urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak til kades. Mulai ustad dibarere duit, kiai dibarere duit, atuh ustad ondok mah seuseuriah. Ondok seuseuriah. Asa menang, asa untung. Tapi kapan ari anu mikiran ke kumaha di akhirat nama pan dieu teh sogok anu keusi ngaranna pikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah asana rusak iku kita ieu tah nu bener mah si kiai si sarti si masyarakat teh mikirna asana rusak ku kita ieu mah kelas eueuh de jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mantep lumayan 3 juta saminggu sebulan atau antri begitu teh cak anu kos itu mah seserian hahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu yang bahaya mah tuh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dah datang ka hari Allah eueuh datang pilgum lumayan kuari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin kabagi 2 kuari teh kadang iya Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui ieu mah lamun buringas Kiai Atutin eta. Lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta apa gitu. Di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baina Wahidin wa Atutin. Ini siapa gitu ah. Kuari gitu bagai. Motorna ge lamun diselat teh. Atut. Lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah. Eta kos kitu wah fitnah. Bagi anu raramean mah anu asa meunang heheotan bae. Tapi nu pikiran aing salamatan teh di akhirat. Ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawab ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikirannya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu. Beres eta las eueuh pilpres. Gede. Eren kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun. Gontok-gontokan ke berbagai organisasi. Bergontok-gontokan antara partai jeung partai. Ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang. Urang dek berjuang ye, boga pikiran hayang berjuang. Top, kurang kuari cicing di Indonesia. Sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup. Sedangkan orang kan hese teh untuk menopang di jalan kecuali kudu make organisasi di NU. Urang asup ka NU, beneran NU, ribut. NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya. Islam papada Islam. Imbore PKS. Kok ieu nyelonong bae di PKS. PKS nyelonong jasa teu pugu anggeranana jasa hukumna teu pugu. Anu teh, urang otomatis kan nyeun tandinganana partai berarti. Dah. Naon ieu partai urang ieu? Tadi PKS, wari urang PKB geus eueuh maot. Maot jadi wujudinana anu aya keneh tapi wujud Kang Adam. Iku mah ieu. Tah, urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi, kudu ditandingi ku urang. Kadang-kadang ditandingi terepeh lain deka baju ke negara ieu jadi apa hayang-hayang hebat dirina. Ribut teh loba jasa. Diantepkeun urang eleng urang. Teu diantepkeun ribut. Deuk kumaha coba? Kuari ye. Mun diantepkeun bae orang NU kaserang ye ku Muhammadiyah. Lamun diantepkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah. Nyana masuk melalui birokrasi. Geus lain nyaritakeun demokrasi deh, nyaritakeun hukum dibawa ku nyana. Tah, ieu geus bahaya jasa kan. Aing zaman Gus Dur bapat ulah aya unsur-unsur hukum, demokrasi bae. Hukum mah cekelan di organisasi bae. Kuari mah ngarayap. Lamun ngarokok diharamkeun melalui itu birokrasi berarti kan geus ngarayap. Lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang.
Lamun anak angkat geus jadi menang, berarti kan geus melalui birokrasi. Mui kuari. Nah, diusapan. Bisa nyeun keputusan. Kan berarti ya diserang ku Muhammadiyah. Urang macam diserang ya, tapi orang Jogja mah diserang. Kayak diserang gitu, diserang. Kalau ingat Haji Muhadi macam koran di dia. Hari Senin Bupati sedang apel diserang. Diserang apa ya? Dia macam koran. Ini diserang bagaimana ya? Ada apa ya? Oh mana sih? Diserang bukan diserang. Oh iya diserang. Ada Bupati hari Senin apel diserang. Sama apa diserang? Serang! Saya udah serang tuh. Salah macam berbahaya. Nah, ini cerita anak orang yang menyeritakan perjuangan. Nyeri hati ya. Nyara terus bae nyelusut NU-na, ya nges. Nah, itu serangan-serangan. Tiap partai dengan seukur ngarana dong. Partai Islam P3, Partai Islam PKB, Partai Islam Node. Ah, enggak tapi enggak. Tuh BPR dan lain sebagainya ngaran doang perjuangan nama tetap baik PKS dulu tuh coba halangan atau ya kan kurang gairah timbul aing tampil tuh itu menu tampilnya si bangsa bocokok di mah kuduna anu siap ngaberesan kayak orang beki lamun deuleu tadinya rapuh amat atau Indonesia teh rapuh amat kubaha kahareupeuna timbul lah gairah hayang orang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai, perang antara organisasi. Urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela. Urang berangkat perang teureun-eureun. Ilah zaman kita ngaran lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang kabeh. Pokok imam masjid teh, imam mushola. Nu pantes mah jadi imam teh itu, ieu mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang terus bae wala dokolin terus bae. Keparahan itu sebenarnya. Saya terus lagi gesek. Iyalah zaman kita tajuk. Iya terus terin kita. Walerin. Terus baik. Mantap lamun kermikiran kiamat ya sih. Padahal bupati aja kurang kumaha, tapi gini kan gerak-gerakan bupati anu kitu kene. Tah ieu teh dikira atuh. Pembisik-pembisikan mantak naon atau bisiki maka bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama poinnya anak atuh teh nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah tadi kuna beuki ambalaya engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoan maraca buku bae jeung dilelengtok bae terus sae belajar teh maka televisi make itu buku kabelah dina koran untuk make belajar langsung di guru gitu waktu itnak makin kita keluarin nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku diwirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna keluari oleng jelema gede haroleng akibatnya wiridan perkara itu kan mana hona. Nah iyalah fitnah zaman kita fitnah. Itu benang salah satu benang salah satu. Nemantak ini diceritakan ku Kanjeng Nabi bakal sehera luar biasa kita paman ahabba sahajeleman di cahayang ayu zahza dijauhkan tina neraka ayu khala jannah atau diasupkeun ka surga tatihi kitna tahu maka kudu ngadatangan kana fitnah wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana kitu bae eta salamet salamet ieu bae cicing Waalaikumsalam ieu aya sumbangan si Atut gede telet letik haram gede ya meja haram main sama mobilin ke motor sama mobil halal aduh masya Allah Waalaikumsalam ya tiga kita balik 500 haram
bejakeun ayo. 500.000 ayo. Haram aing mah geus mane. Tanggung jawab di akhirat hese. Minggu harap dikiriman dia, berdet 5 juta. Haram. Tanggung jawab na hese. Alhamdulillah, bohong. Nanda dalit di koran haram. Minggu harap dikiriman seperti 20 juta. Haram. Haram. Dikiriman dia 50. Haram, budak. 50 mau kebeli apaan sakan lo turut-turut bae mah halal sama lamun 50 juta deh bae pidato ya kiriman dulur atuh naon hesena sapira milih atuh da kula laki kitu kudikan kitu atuh masalah aja dipimpin ku sah saja bakal kitu-kitu keme ini palingan atuh bae teruskeun 10 juta kencang sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta kenceng pasti kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah sana pegata urat pegat sana 1 miliar mah kata tolol aja saya kuari kiai teh lepas dari kalah dan menang lepas dari begitu atau tidak begitu haram tidak jahat milih awewe lagi geus haram tapi ieu kajen ke masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum tolol lagi sama ibnu tolol wa ibnu goblok sama tuh. Di Indonesia bae ge di Indonesia Tangerang lo aja sama. Ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaan sama atau tidak sama, eta teh haram. Milihna haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Eta mah jadi pamimpin layak lakom, teu bisa diganggu gugat tah. Lamun datang kita seperti eta, kemudian manehanana tegar bae, haram bae, alamat surga tanu geus kitu. Lamun datang dibere duit, aja halal, ngomong sia ha. Neraka. Bari kurang dipresentasikeun di Tangerang, Serang jeung Kabupaten Pandeglang. Kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suarana? Lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka. Masyarakat tadi naik mesti jadi kiai bae kana neraka kumaha sia. Aduh. Jangan turun kiai ban. Kula mah cenah atuh. Tadi mah endek anu itu lalaki ngan kiai kula ngajak ka awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah. Kuwe teh fitnah keur datang tolol sia. Ngomong pantos bener bae. Ulah mung fitnah lah nuturkeun kiai teh eta fitnah teh eta kok kitu tah. Eta teh karasa pan gunana tah. Masyaallah. Nah ulah budak-budak jam urang supaya orang tegar di zaman fitnah ku hari. Faman ahabba ayuzahzaha minan nar. Da jelema anu nikah ayam dijauhkeun tina neraka anin tina neraka. Udkhul atau diasupkeun ka surga. Nah ieu mah geus hiji bae geus. Al-Fatihah fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Istighfar datang ketika fitnah datang teger jatanya iman ka Gusti Allah. Asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun. Non kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah. Sieun iman ka Allah, iman ka yaumil akhir. Berarti dia tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah begitu. Ngajauhan tina fitnah. Nyelamatkan diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Yang datang ke manusia mawa kekuatan diri nusa kumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae. Sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae. Percis kos dina engke bakal kos tengah peuting aya damar. Percis kos dina sirah anu bulu-buluk teh hideung aya hiji nyengceling teh naon kadang-kadang awis. Bakal kadeul ge lamun urang teger dina agama, sieun ka Gusti Allah, iman ka Gusti Allah, berarti sieun jauhan tina fitnah. Di tengah-tengah merajalelana fitnah, bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeul ku sasa sinarna. Percis kos tidak sirah ke tubuhna hideung aya ulis hiji yang celing hiji bakal kadeul. Tah itu diceritakan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah terus bae. Terus dikeun carita ala kadarna doang fitnah kabelah dina fitnah tina televisi
fitnah tina HP, fitnah tina gitu, komputer dan lain sebagainya. Engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah. Geus puguh nu tadi diceritakeun kabair mah baheula mangan sakadar teh saralat doang fitnah teh ya. Tapi teu ngalawanan kanu salat kuari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat. Geus puguh kuari baheula mah nu mabok eueuh di lembur kuari mah mabok merajalela zina judi. Oh, penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat. Aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuma. Radio di pareuma kiai memang pantes geus kitu teh. Kuari mah aya kiai tah digedekeun. Nah, aya kiai na joget deh atuh. Mantap atuh kiai na ge ceramah na ge mawa keyboard. Nde kumaha coba atuh kiai na ge ceramah ge joget ieu. Atuh di mah kiai na ge TV atuh aya 5 pan. Karantinya apa di pemajikan nanti anak sareng di tamu. Wah, ambalayangan tujuan TV doang ka kiai. Fitnah jeung terus makin ka ditu makin parah. Terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng, televisi dianggap enteng. Memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa. Ketika urang geus berjuang mah butuh kata informasi silakeun. Tapi keur henteu bandek nanaonan atuh. Nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba, makin bahaya. Amburadul kadituna sarua bae. Baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba, bunga bank riba. Nun tentang kamari ieu kurang kumaha teh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng kene. Kakeren tenir teh haram. Bunga bank haram. Sabang sampai Merauke di Indonesia. Ulah nyaritakeun internasional, nasional, seragam kabeh. Mulai aya hiji dua halal. Ditukil ku kiai. Make jamul jawame bawa bunga bang teh halal. Di jamul jawamean. Masyaallah, ku berani teh. Dia teh kudu dilawan tah mah. Tuh sia jamul jawamean goyatul usulan los. Leg-leg ku sia. Tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha fatul muin kurang kumaha kitab gitu ngaranna Ihya Namin Hajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus kudu nukil-nukil bab saralah kuring tukilan-tukilanana. Sabna eta perkara itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukil nyana. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh anu diharam-haramkeun ku kiai, eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya ngomong gitu lagi kiai. Tah kiaina bodoh sabenerna mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sabenerna mah perusahaan kiai sabenerna mah. Showroom ka kredit eta teh sabenerna perusahaan kiai. Santri teh kudu nama usahana tos kitu teh. Jadi teu capek tapi untungna gede. Nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri kapala linter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh bisa diajar. Mudah panjang umur bisa tobatna. Masyaallah geus kabalinger jasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom. Atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae urang leg-leg ka apa ku kiai jadi orang korosna tuh. Tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyatakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah kudu seragam dina hukum teh maksakeun diri. Inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal urun fitnah teh ya bakal terus menerus. Hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man baya'a imaman wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina siratal mustaqim. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.